12 siang mah kesiangan, lamun neng mah kesayangan. Biarlah semua berlalu pergi dan naon sih? Tidak hari neng mah dah sok ieu wae. Masakan tisu. Peserkeun we. Dinu karek eta teh. Dasar fuckboy. Oh saya mah Aing ampake bayawak deui wae. Tadi aing ngarayu, ieu mah lain rayuan, ieu mah euy. sadari atuh ari hayang ningal mah. Gunungna siga gunung Camai. Edan. Mantep euy. Buluna deuleu ku salur. Mending lebeut kitu. Ya, kemarin teh si Al kemana sih nanya? Karena labuh teh. Anu calana ketinggalan itu ya. Dipersotkeun kurang. Kapersotkeun gitu. Eta gara-gara si jambu tah. Oh, ngaruwas sudah. Yang katanya digigireun, teh gigireun urang eta teh. Kalau bayangkeun oge nya. Eta si kada bunting kemana nya? Si Al Heeh, mau diurut kamari labuh. diurut naon na? Batangna. Batang naon di mana? Nya batang, batang. Batang rokok. Tas deui euy. Meni wow gitu euy. Tapi ka dieu leumpangna euy, kabenaran pisan euy. Sasaran deui wae mah euy. Mantep. Tungguan di dewe ka dieu. Neng, Ya, karek asa ningal kitu neng. nambe uwi Di mana? di Singapura. Oh, asa wow gitu euy. Ngalah tuh. Ama Al. Tapi jupe. Jupe. Ya, Sugan teh dini ini. siap dinikahi. Bisa aja mah. Nah terus makan neng, calik neng. Sing beli capek, duduk halang. Oh, Sok. Ari neng teh bieu tadi pas di Singapura. Terus berapa tahun di Singapura nah? ya, terus saya mah 5 tahunan. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong neng mirip iya boneka panda. Heeh. Tapi aya sih ya anu kuah di resep. Ku neng terang teh. Panda apa anu indah. Apa sih ya? Pandangin kamu. Citrakan mabuk lagi, tolong kau percaya satu kali. Jarang-jarang Sania begini, serius sama koi, oke baby. Itu mobil kedik, kira kali ya. Kadi jang.
Yuk. Dia. Dia Ah, kemana mana? Bukan duit tak? mana tuh? Mana nih? Mana lah kakolot? Keculik sih. Jik bedakan. Goblok siapa? Naon? Gabut ya kalau ngeherayan budak. Ada Jadi uang. aing ke bawah-bawah beren. Wah cacoan ada. Tadi wae budak cokot digitakan. Mana digitakan? Dak saya sih. Teuing budak saha naon? Ada ngadu ya. Bukan bae tuh, sekarang nyampurkeun kali. Terus enak neng reka mana? Wih, nyangkelak wah tadi anterkeun lah. Ya tapi ngomong-ngomong neng ada sepedol teu? Iya, kanggo nulis nama neng hati AA. So say we'll be always say it will be you and me till the old days. Let us be always. Si amat ya soalnya aku banget sih. Ya tuh dah, kumaha tuh dah. Pas takdir ya mah. Yang punya neng pada dewi heula. Kemana? Kalau bumi. Ada tekan tema kuah. Ante wias. Ih, bisa dianterkeun. Ante nunya. Awas ya diculik ya. Wah, kita awes aja wae euy. Mantep euy. Loba orangnya enak mah euy. Si Jamur, si Bohai. Si Jalak mah dumuk mantan eta mah tah hayang teuing euy. Tapi sahanya sebutannya orang sebut Randawo we lah. Aing pilaan si Ohini si jadi Omen. Amin ngahongeun ke paling si Ali saha. Heuh aing bebeja entong ya. Antong amin yang sorangan. Baru Maros, iya kenal sarang Udin teh. Oh nggak tahu aku mah baru di sini. Oh barunya. Terus lu kita nyatanya. Naon? Ciri kusaha. Ku abang-abang. Nyanta satu enak mah gerak ibak tong ciri wae nya. Punten. Mangga. Punten di bari Maros, kenal sarang Udin teh. Udin. Oh, Udin mana? Udin iya bilih kenal ieu kebetulan ieu. Oh, Si Ali. Si Ali Udin. Ini si Al. Disebut tak Ali dia mah. Oh, Karena Ali Udin. lu kada di mana mina Udin. Tapi itu tos rame gitu, milarian ajeuna gitu. enak tuh. Itu kan stilisasi baru semetan gitu. Tapi itu milarian tos rame itu. Bila kenal di mana nya bumi nya? Abi nyata. Sok nongkrong na pos tuh di ditu. Oh, kadi terus ke mana dia? Tah bumi didinya belok kanan. Oh, belok kanan kan dia. Oh, nyata satu dulu nya. Cek tawara beureum. Oh, siap. Mohon bangga. Enggak. Tas si teh loba hutang aja kan heuh. Oh, tadi tagih ku dek kolektor kick. Teuing urang teh. Oh, iya. Urang dulu ngagebugan. Oh, anu baik di Singapura teh nya. Sampurkeun atuh. Neng Jupe. Bade kamarana. Balik ka Neng Jupe. Hari nang kira pulang tadi. Nembe kamari. Oh, kamari. Tangga, mau mana tuh cari kak? Haus tuh. Ya, haus atuh Oh, satu Neng. Tinggalin ngesang kieu. Bade minum nona tuh kopi apa susu? Naon ya? Bingung euy. Ya naon lah, aya lah. Oh nyantas. Abi nyantas banyak. Antasan. Tadi sih lain nanya sih. Emang kapan ya kak? Ah iya abang tadi Udah nikah siap Teh mama. Teh mama. Ya, tong bejakeun ka mamanya. Oh, tong bejakeun ka mama. tindakeun Tong atuh ke. Naon eta teh? euy Yang naon? Oh, Aing bocah jangan teh. FF atuh
Mantap, Di mandal alok. Sok di mana sana weh? Kayak kurang gantian. Balas sakit mainnya lah. Main tuh. Pahit tuh. Itu ngebecanya. Bekerja ya. Awas. Awas. Aing tekor meureun euy. Bantuin anaknya si enggak. Rumah tadi di Bura, kemana? Cari kan. Urang mangkat lah. Kemana? Urang juga mangkat si dibejakeun ka induna. Ayo, itu. Si Kiu di mana? Si A kemana sih? Kok cuma ada yang kopi? Kan kopi tak ada. Ah, Harus ganti ya, suka keterangan. Kan pada itu Maros, kenal sarang namanya Udin. Udin Mun, buka terang. mau mana itu terang katanya. Gitu, nyata satu A cari keluar sih, jadi capek gitu. Terus ya, tuh atuh terang banyak teh. iya. Teh banget teh. Mohon. Bangga. Si A teh itu orang calik heula malah euy. Lumayan sih ya juga aing. Tadi lah si Jope kat body gitu lah. Kita sabda ukurannya. Ukuran naon emang? Dan pernah. Oh, siga nama itu tuh 9 kilo nya. Jadi poho orang teh Naon? ngasih Al. Kalah kasih Jupe deh. Si ada naon tuh, Pak? Kada bunting, ana kenal di dia. Si anu ganggu wae kan yang undur-undur. Jangan undur-undur dinya. Keubar sih teh. Naon mana teh? Keubar we nama. Duk. Tadi mana anu neangan? Saha sih teh neangan aing? Si Bohai, Lain. si Jamur. Lain. Saha sih? Si Atan mah awe kamari kabur pain udah. Wah, tahu mau daekeun ka mana? Saha sih neangan? Debt collector. Wah. Ini anjir. Oh, mau bedog tuh. Ah, waduh sama. Tong heureuy lah. Tete Udin nya, ngaranna ngan Udin cenah. Emang ngan mana Udin? Eta ciri-cirina bukna ka saraput kareta lain, komplak bukna. Hah? Pokoknya si bukutan teh hancur. Aduh, iya jelema neangan kemana nya ya? Terus nanyakan ka ditu ka dieu teu apal, teu panggih-panggih. Tadi orang pamprok ieu euy. Pamprok pandanya lur. Sahanya? Sama wau ieu mah ning si Jamur, si Bohai lewat. Ieu mah wow, ieu mah pokona mah ani pangwowona lah ieu mah pokona mah lur. Janda wow berarti. Ngomong nama cenah di Singapura cenah. Singapura nya. Geus mah tong hayang. Ya kan sama stasiun si Bohai. Cocok, nah si Jamur, lain si Wow. Hari itu jangan galak ya. Ah, tong dipilih teman ini pelet snack naon milih anjing kembali antepkeun. Patong mana? Oh. Kepotongan. Ah, geuningan jelema natang kurang aya di dieu ya. Din, kadi mana? Diteangan kemana-mana wah wae, mana urang nanyakeun ka ditu ka dieu. Mana teh inget kan hutang? Naon tuh? Hutang naon tong sok loba alasan si dibongol geura ieu. Mana inget wae atuh hutang teh datang mah. Ah, inget. Hutang mah pasti inget lah. Da mah hutang ke zaman orok Tong kene. sok zaman orok ieu hutang sabaraha bulan teu dibayar gimana? Teu aya. Tong sok aya ieu buru kumaha ieu? Hah? Duit mah aya can dicopot teu dibayar. Ya urang tanya ka bos. Engke elah kayaknya dibayar atuh da. Kira-kira dibayar janji wae. Weh, ada lur. Itu. Mana? Woi, kabur sana. Woi, Kurang gimana tuh? woi. Ini sih, bro. Kurang gimana tuh? Woi, orang ini.